Pasal mertelakeun pangbatalan wudu. Opat rupa ngabatalkeun kana wudu. Coba bilang kumaneh ulah kaliru. Hiji nu kaluar ti salah sahiji kubul dubur naon wae lian mani. Kaduana leungit akal sabab edan sabab weureu sare sakalor jeung ayan anging jalma sare nu rapet biritna kana tempat diuk teu batal wuduna. Katiluna paantel kulit awewe jeung lalaki duanana pada gede. Kaopatna nyabak kubul sareng dubur bangsa jalma ku dampal leungeun di lagar.